Doh, mun aya daging ngilap dina huntu ya. Terus kadahar ku urang batal moal ya? Nya moal atuh bro, kan eta mah daging urut subuh. Aduh, nun bro. Bro, eta mah batal atuh. Bahaya da cek maneh henteu tadi. Dok, sia teh puasa. Nahan dorok dok. Jat, mana emang ngabejana kencang teuing Jat? Aing can hidup Jat, mangga Jat. Gara-gara sia Jat aing jadi batal ya. Ajat, Yuk. pangasan kendeungeun sanguan dina piring. Paman tiduhkeun deui Jat. Puasana bisi batalnya. Siap mah. Pas mah. Aing can hidup ya. Dok, mana puasa teh? Naon sia aing mah puasa? Sia anggap aing teu puasa ha? Sia wani ka aing, hayu gelut jeung aing ayeuna nepi ka magrib hayu. Hayu ku aing dilayanan jeung aing hayu. Hayu jeung aing gelut hayu sia teh. Teh. Ya. Ya teu puasa. Aing main euy. Kan dia teh lalaki, Jat. Aing main cek kurang Inggris naon? Men, sekolah Inggris mah men sama dengan lalaki, Jat. Oh. Dia lalaki, Jat. Laki. Oh, gitu. Jat, siapa tuh? Si Siti anu goreng patut teh Jat. Ayeuna eta geus boga ka Bogor ya Jat. Pira aku goreng-goreng patut kitu boga ka Bogor Jat. Aing mah curiga Jat. Kan sia ge apal beungeutna si Siti Jat. Beungeutna boros Jat. Siga power bank 30 ribuan. Sia apal yang irungna Jat. Pan yang irungna teh simetris Jat. Aing mah Jat, aya kabar oge ya Jat. Si Siti ayeuna si Siti sok morotan ka bogohna eta Jat. Aing kemarin ningali si Siti teu puasa sih Jat. Loba dosa si Siti mah Jat. Rek asan. Ning sare heula nungguan magrib. Alhamdulillah pas adzan pas udang buka puasa heula. Saatnya buka.
Kalau umur aku jual di mantu aja gitu juga ngomongin. Saya kenapa? Dari buka puasa tuh sih. Saya terbuka. Kan ini ada subuh. Enggak karena balik kuliah subuh. Satu aja. Anggaplah dan maghrib. Nah, sia masuk suujon wae ka aing teh. Da aing mah keur nempo gambar dahareun. Siti terpuasa sih Jat. Loba dosa si Siti mah Jat. Kena goreng patung loba dosa di Jat. Sia. Tuh sendok.